Assalamualaikum. Salam. Waduh. Ayo dia juragan, sore telepon. Ya, iya. Iya. Bil, jadi si Adun teh si Adun teh nagih teh itu bener-bener. Jadi nyamos jeung nyamos wae gitu. Nagih Kasih jali. Oh, kasih jali. Jadi urang teh jadi ayeuna teh rek nitah ka maneh gitu. Sugan maneh mah da rada galakan da. Maneh mah da tadina ngahiji jeung preman panaon gitu bisa lah supaya kumaha carana eta duit di si jali teh supaya beunang gitu. Urang kumaha ngagolangkeunana tuh aya macet di si jali mah gitu. Arek ngasih jalina kiraha. Ya mending ayeuna we lah, mumpung aya waktu, mumpung urangna keur salse gitu. Urang bebarengan we, kaditu urang datangan ka imahna gitu. Di urang bang teu. Bareng jeung di dinya gitu, urang kaditu. Geune lah si Endun mah geus tong diajak-ajak lah, nagihna ngawaluy. Jadi mana-mana yang anu babari we. Heeh, manehna kan nitahna nu babari nu lindeuk gitu. Urang eta lah, urang supaya beunang gitu, duitna di situ, di si jali. Ya di mitohana sugan urang paksa gitu. Naonnya nu aya enak mah urang bawa lah soalnya bikin ngabunga wae duit bikin gede wae ah. Nuliskeun eta hutang si jali beak pulpen 2 buku ge kuat geus babara lembar kuat geus bosen bil marah dicaritakeun namanya teh. Kurang teu bukuna? Bohet nya engke gampang neangan deui buku nu leuwih gede sugan bor kurang ge urang mawa. Geus ngarah pusing gitu. Karena mau orang di eta we lah, urang mangkat we lah ka ditu lah. Ka mitohana sugan, anda si jalina mitohana. Ana nanaonna gitu harta-bana aya awewena urang bawa we awena si jali. Aya cenah aya 2 deui. Naonna? Sapina Aya ngomong geus ditawarkeun ka Bah Asoy cenah gitu. Iyalah, ada orang cokot ya. Ayo. Memeh ku Bah Asoy urang tuntun we sapina nya aya awena si jali urang bawa awewena. Kayak urang diteang tebusan. Kayak ditegusan aing teu. Nya henteu nya urang ditah jadi pembantu we dia urang. Gitu. Kumaha we lah. Boga sababuna. Orang badan deui wae meureun. Nah, teh maraban ge gawena ieu. Ayo hayeuna urang berangkat tah ka ditu ah. Bung eta kan bung salse engke mah gawe naon kanu sajeun emang urusan si jali ah. Ayo. Urang mangkat ayeuna mah. Urang ka ditu. Bukuna rek mah mah. Geus moal ieu mahi sugan. Aya catetanana mah da. Ayeuna mah urang teh urang leuyeun urang kasih jali tah ieu bukuna pulpena geus mawa da. Geus catet-cateteun kabeh ku urang eta mah utang mah. Nya belah. Heeh. Atuh, jangan dulu mah ayo. Motor teh bil sitaan malu bisa ke balatakna teh ieu teh. Anu atuh malah layar cokotan minta kan pinjam teh naon tong bawa kan. Gede mah nginjem dia. Hah, gede nginjem. Nah, emang hirupna nginjem malu tuh ndak. Jangan gede gawe. Kita minjem wae. Gampang pakai motor kali itu nah. Hah? Motor mah kanyahoan. Kanyahoan, ning leumpang we. Leumpangnya soal depannya. Orangnya bener. Tah, juragan kita nama ieu ya. Nama ieu Bil. Nah yang can dijual ka Bah Asoy jiga nama ieu. Emang ya sadua geus 8 cenah. Ieu orang tungtun kitu urang tungtun. Nah sugan sapuin angke lamun buatna urang eta heula mun teu diizinan mah ieu. Urang ka ditu lah. Buat hari ngunji ya, ini anu pagawean ke mana udah nyawa geus anggeus mana mah. Kita tinggal mikiran ngarit juga sore ah. Tuh nu liwat-liwat acan ya, nek nanyakeun si Jali. Ke mana Yun? Ka dieu lagi rah. Ngobrol naon yang Abah ya? Biasa pelak-pelukan ya, Bah. Ampunan ah. Oh, cager. Alhamdulillah. Lain ngomong-ngomong mana sok amprok tara jeung si Jali. Tinggal di kalangkang nah. Oh, jadi ngerakeun urang ban. Sugan urang mana sebagai babaturanna amprok naon gitu kan. Ujung-ujungna makan kolot teh nu ribut. Lain ngomong-ngomong nek ka mana ayeuna? Ya kamu bingung iki. Heeh, sugan nek pusing ke amprok di mana-mana mah nya bejakeun si Jali tah balik gitu nya. Ujungna jadi pimelangeun gitu keur mah hutang rawe. Itu nongtot. Heuh mah nek ka mana-mana mah nya. Lamun amprok kitu mah bejakeun. Heeh. Ayo siap. Mana ya? Padayon. Terus motor emplang. Juragan ka mana? Arek ka Jali ka dinya.
Heuh. Sampai tinggal heula. Mitohan aya. Aya mitohan. Oh, heuh aya nya. Nuhun, Jang. Coba aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang, Bah? Alhamdulillah. Waduh, aya naon ya kota reuah kieu ya? Mane kot duaan kieu naik ulin teh ya. Oh, nanyakeun ieu, nanyakeun si Jali ka dieu teh. Gagal emang piling abah gitu nanya ke menantu urang. Ieu meunang teh diuk na ieu. Oh, nya mana atuh da Oh, kumaha yang tadi kita diuk wah, Bah. Sok diuk gara-gara. Iya di Ampun-ampunan. kopi Itu teh. kumaha ya? Nya eta kopi make kedeung urang ieu sugan. Saya mah teh subuhan naon ieu kedatangan Urang ngopi juragan naon, naon. mun aya gitu kopina. Wah, bubu sarua abah keur garing ya. Depan eta gara-gara minantu si Jali. Tuh ngomong si Jali na ka mana? Puguh ti sampang harita ge can balik-balik ke karunya we cenah ka pamajikanan abah mah. Pot neangan wae gitu. Ieu kumaha hutang? Oh, puguh abah keur lieur ya. Ya Allah lieur, Bah. Urang kuat mawa deui ieu kuat ganti ieu mawa ieu na tuh. tuh. Kieu we urang ngobrol heula ya naon ya. Gitu urang neangan jalan keluar urang kudu kumaha gitu. Ya urang mah pokona mah ana si Jali eueuh nya da minantu abah urang mah teu nyaho di sasanya na di abah wing mah gitu. Ku abah nek diberesan geun. Ya heuh wing kuduna. Gua bang we teh si Jali teh. Mun pika sebeleun pisan jadi teh janji malulu ah. Boga minantu emang kos kitu bat wa buset nyarakeun bat abah teh. Gara kudu ngomong mah. Nyarakeun teh si Jali teh. Itu ngomong-ngomong sabar aja sambetanana. Uket geus teu kahitung sambutanna mah kuat Coba eta. sakubuet. Oh. Sakubuet pulpen ge beak dua, Bah. Buset. Uket Oh, tuntang gini conreng ya. wae eta teh. Tah, urang butuh kepastian ya, Bah. Arek kumaha ge urang mah soalna urang teh pan loba gajihkeunun kan. Ana urang karyawan ge tukang nagih bara hiji pan urang loba. Encan mayar pembantu naon di imah. Ana tuh duit nah henteu salalatar maka urang-urang ngagajih make naon, Bah. Pona urang mah nyahona nyaho dibayar apa ieu urang mah. Bayar ke ku abah mah tenang we. Ayeuna mah ke urang ngopi heula naon ban. Ya ulah tenang-tenang ieu. Urang pona urang kuat turun tangan kieu biasana kan anak buah wae nu nagih teh. Gua ada gua Si endun ge ku urang pan kuatan anak kuat diajak dan nagihna kos kitu wae. eta tanu ti heula teh. Oh. Anak buah keneh nya. Anak buah, anak kuat ganti ieu. Ieu ganti urang mana ya anak buah teh ngomong-ngomong. Ieu urang Ciseureuh, jauh. Oh, jauh. Heeh. Nikeun lah urang rundingan mah kumaha carana ken urang nginum heula naon ban. Ya, heuh sok atuh kaluar Haus keun tuh cai ieu, naon kan? pan. Sok itu jauh na urang teh ditu kade kuat teu cai-cai acan. Si asisten urang ieu can datang keneh wae urang. Hai asisten boga ka hutang hese. Puguh marah kudu ngomong mah ripuh abah oge. Da barang si Jali tingkah lakuna kitu wae, wah bebeakan. Oh, minantu itu racun atuh, Bah. Jadi musingkeun, ngejengkelkeun. Oh, geus lah apa orang nyokot cai heula kadinya ya, diuk we ongko-ongko heula nya. Sok, Nginum emang naon, saus Ban? ya. Heuh ah. Orang nyokot cai sugan ah. Ya, enak urang kumaha ya? Ya, eta kulna naon sugan nu aya bawa sugan. Heuh urang bawa we sugan bumbung si eta si Abah nang ge nya. Lamun eta teh urang pura-pura balik urang bawa urang tungtun. Memang dijual ka Bah Asoy. Mangke geus dijual geus jadi duit mah nyosorangan ngana teh deui kana teh. Nah urang tungtun urang-urang sita sugan. Teu gampang hebatna mun leuwih tingkah urang kari ngaluaran gitu. Bawa we eta mah tapi geus jadi duit mah nyosorangan kana teh dia alasan malulu. Apal geus ana urang sikat teh tungtun gitu. Yo. Ayeuna mah kieu we heula ya orang nginum lah sugan ah. Tiba aya cai doang ieu ge kitu ge. Dah sok ari nu mah heula geura. Hiji geuningan, Bah. Heuh kan bah hiji ge ini bareng-bareng we. Ya ditampi ya, Bah, ya udah aus, Bah. Apalah. Malah ieu. Boga penangkal, icing we. Emang aya jampean gitu. Kumaha ayeuna ya, Bah? Ayeuna urusanna kudu kumaha ya? Nya ayeuna mah kieu we. Geus lamun cara kagok teh mah kagok ngaruntah. Da kumaha-kumaha meureun dunungan mah hayang beres meureun juragan mah. Heeh. Tungtun wae sapena. Pusing teu boga sambetan meureun kitu. Tah ayeuna mah kieu kumaha cenah lamun uak nginjem ka juragan cekeun nyocokan si Jali. Jali sablon. Sabaraha emang Oh butuh? nya. Duh, nyapan aya hutangna meureun 1,5 juta nya. Heeh. Kitu sesa. Tah uang mah dek nginjem we 2 juta mah sugan kitu ka juragan. Nah,
2 juta mah eueuh. Aya 1,5 juta kumaha, Oh. Bah? Kajeun 1,5 juta Iya, lagi. 1,5 juta ya. Tah. Geus moal dihitung deui da ieu mah ya. Da geus percaya we da ka juragan mah nya. Ngan berarti meureun ayeuna mah jadi malik meureun hutang ka juragan. Itu da ieu teh 2 juta teh kurang gope geuningan. Tah ayeuna ieu anu 1,5 juta ya. Nek mayar hutang si Jali. Itu menantu uwa ya. Iya, ayeuna ieu nya tah 1,5 juta. Tah ayeuna berarti juragan teh boga hutang ka uwa teh 500.000. Oh, Gitu. Nya. Jadi malik hutang kene Malik sugan hutang pake nya ka dede nya. Teu naon, gitu berarti si Jali mah geus ACC we teu sangkut pauting juragan ayeuna mah. Ada uang ge lunasan gitu. Tinggal juragan yang bener boga sambetan ka Jadi uwa. boga sambetan 500. Nah, eta nya. Kitu geus ACC bener ayeuna mah. Itu mah gegebegan we eta mun si Jali teh. Gua ada banget juga boga menantu teh. Oh, sampunan ah. Jadi urang malik boga hutang gitu ka Abah. Eta Ah, kae juragana da mung boga hutang mending dibayaranna sugan ka Abahnya. Ya, udah aku mau juragan walau baduit. Nya. Percaya gua mah. Ya tinggal ini. Waduh, juragan. 4 5 ya. Nya. Oh, tah. Heeh. Berarti juragan itu gua sambetan Nah, sama itu ya. gua nya. Heeh. Oh. Nuhun nih saking Beres ya, beres ya. Beres Balik we balik. Berekeun we kabeh duit na ka ditu. Ya, ayo. Ih, jadi sokadan jadi oge ulah boga hutang. Balik. Gedang kaya buat dia. 500.000 ya. Boga duit. Aduh. Aduh, 500 ya kurang deh salembar ya. Juragan tapi mana ya? Tas di Abah mana? Oh, di Abah. Heeh. Ayo apa? Ah ya, itu si mana sih? Iya, kasih iya. Boleh. Oh, bisnis. Kayak gitu nya. Iya, buru-buru aja juragannya. Oh. Tungguan ku Abah tuh. Kita ke sini. Di mana? Kamu kok bilang bahurang? Emang boga urusan naon sih? Nah, tadi itu orang buka hutang ke mana? Itu nyangkut. Oh, ada curiga ya? Ada. Dik. Enak nih, Pak. Ih, nya ka dieu we diuk ye dah. Ya wingkas didinya deh, ulin biasa yang pagawean, Oh, Pak. coba diuk lah dinya jang, di dari diuk ya. Bah. Ya, di. Diuk ya yo diuk. Baturan ulin gitu, Pak. Oh. Yang pagawean di manehna. Oh, syukur ya menang pagawean mah. Oh, gue ya kerneangan dia kena informasi. Oh, benar. Nah, boleh naon we ini lah. Amprok itu tadi yang juragan ngomong-ngomong. Juragan rumah, Pak? Ya, anu di zaman kemana teh ya. Oh, Pak Amo. Pak Amo. Tadi ada dah. Oh, nu tadi teh bilang curiga. Teu dah teu ngomong main. Syukur tas ka dieu tadi ka Abah. Oh, ka Abah. Oh, Nagih ka Abah. Oh, nagih mina kana marelekeun kumaha cenah si Jali teh. Oh, ini buka utang kene emang ka manehna. Ya ada mah geus beres ku Abah. Mau geus bayar ka Abah. Jali mah geus tenang we ka mana-mana ge. Geus tong sieun ku Pak Amo. Oh, nuhun atuh, Bah. Oh, da tadi teh kieu mainna teh ya runding. Da keukeun tentang wae ada masalah duit. Oh, Beres cai ku Abah teh. jampe. Di jampe. Oh. Tah mainna teh lea. Oh. Hatena teh sadar da ku Abah teh diinjeu mah duit 2 juta. Tah anu 1,5 juta mah dipake bayar hutang anu maneh teh ya. Tah nya sagope deui ku Abah. Kekeueuh we da menang ti juragan Amo. Oh, jadi manehna mayar ka Abah. Manehna heuh malik hutang ka Abah. Oh, iya bayar Nah, juga. heuh tuh. Cep deh. Kudu da dipenda ta ilmuna euy. Beres Abahnya. Bagi dua jeung wing lah. Kumaha? Eta minan. Ini ampun-ampun. Biasa anjing teu boga keur meuli udud we kieu we anu mah ya. Nya tah. 200 tah. Wing teu boga ongkos sih, bensin beak itu. Itu tah ieu Abah mah ieu seger apa we indung maneh. Oh, Pan butuh naon zaman ayeuna mah pan. oh, sugan teh Abah ngajual sapi deui. Nya. Ai sapi mah beuh teh dua mah. Kok sapi dua dia nang keneh wae ah. Kita menang ti dunungan, ti juragan. Juragan Amo jadi malik hutang ana mah ka Abah. Oh, Gitu. Besok tah. Eh, tuh ieu ti koro. aya kita nang ya. Cuma dia ke parapatan. Weh, siap. Eta lain ngomong-ngomong runding nah cuma aja baturan. Iya, Kan ini bener deui we dia anja. Itu pagawean ieu mah. Anu Bisnis. Berbisnis wing teh bisnis leutik kan, Pak. Akhirnya mah ku mana-mana ge tenang, wali udah gue juragan. Heeh. Untung aya Abah tuh ditipu we ku Abah. Ah, tuh mah ku Abah dibura. Sadar. Dan cuma ieu hiji anu pikasieun ku Abah teh ya. Naon deui? Asisten biasa anak buahna.
Tadi genep pakan tarang. Oh, Tempo aja gua apa? Oh, jangan ngomong tuh. Waduh, ada juragan kira. ini jampe dia gua apa tuh? Oke, gua apa jarak jauh eta mah tenang we. Tenang. Ada mah di kamar mana jaliman bebas. Oh, Gitu ada mah sambetan gitu. Wah, Mau newak ya. ya malu newak eta mah. Tenang lah. ngerek bisnis ini teh. Oh, man lah bisnis sing ngaji Iya, lah oh. bijakeun nya. Oh, Iya, si bisnisnya. Oh. Heeh. Bijakeun lah. Oh, iya nuhun nih ya, Pak. Oh, tah seger bekal mana? Bekal Udu juga. naon pan ngaropi ke di warung kan itu. Oh, aya temu bensin ambeun ya. Oh, sok lah. Ayo, Ayo, Jang. Ayo, ah. Ayo. Ayo, ah. Oh, ayo, siap. Ampun-ampunan dah boga minantu. Ngan duit teh jeung duit. Coba ieu. Biasa 200 ya. Segera siko ieu ge. Gede-gede penta di wae. Nah, neno urang kali itu urang ka kota gimana ya? Ayo, ngomong ka kota gua ku sih jalan. Eupuh urang teu beuli. Urang mah cuma ke dinya ya. Mana? Kebenaran. Aya bener. Ada dia sih di Abah. Oh, siap lah dibayaran lo. Aya duit na teh. Ayo. Dah, sok pangeran kan dia. Puluh-puluhnya mah. Sekjam pamajik lah yo. Ya, puluh-puluh nya cari kita. Cuma tiu. Barang yuk, Bu. Murah 17. Nganjuk murah nganjuk. Nganjuk biasa. Mangke kali itu nya. Ya siap, kawan. Potonggo. Kita lagi nya kan bawing nyahun dah geus bainja gitu nya. Anyar euy. Ya, Enak ke mana enak? Oh. Mulin dulu ae. Ya, Mas. Dia ya. Siap, mangga. Ayo. Oke. Hirup dengan kieu jeung kieu we nya. Harus buat heueuy jeung dedeh teh pelebah dia beureun. Heueuy-na urang keur loba duit jeung dedehna beureun. Teh dedehna nya eta urang keur balangsa kieu. Dikepung hutang jeung hutang we ada gara-gara minantu. Dijali mokot ampun-ampunan. Hutang teh kuat di ditu teh dieu karek himpas cenah ngadenge beja geus nyokot di wae. Kudu kumaha carana urang kretek-kretek hatena mah geus rada kurang percaya ka minantu teh. Itu hati orang rarewas ieu aya naon ya? Itu dari percaya-percaya ge da ka minantu atuh. Kumaha ada tukang bohong mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon di wae ya juragan? Aduh, Nya Teu bener si Jali teh ieu. naon di wae gitu. Nginjem deui wae ka pamajikan. Waduh. Sabuat urang keur keliling nagihan ka nu sejen. Eta budak. Jadi kumaha cenah ada nginjemna? Yang nginjem deui 2 juta. 2 juta. Saya coba eta gede, ku pake naon mayar urang. Nya sabodo teh kita rek pakenan-pakenan mah. Pokona Jadi mah mina urang kan- yang tadi bayar we gitu. Kadang-kadang ana juragan nagih meureun cenah ka abah meureun. Dah. Waduh. Teu bener deui wae eta Nyerahkeun budak teh. urang nyai gitu Iya. cara namanya. Kayak orang Tarawang lah sugan di mana orang riungkeun sugan budak Sok ieu. Tarawang sugan. Dalam untuk ke moal bener ya budak nanti diriungkeun we ya. Kela. Kela ya. Aduh. Urang buka lah tapi abah juga. Lah. Yang lauk mah. Duh, rasan mah darah wetan ya. Bukan orang tua lagi tempat manehna ulin biasa mangkal di warung. Ya geus teh we ka Di ditu. seorang teh we kata yuk ah. Oh nya hayu Ayo. wae. Orang teh yuk barengkeun ah. Ayo. Ah, Sugan orang teh ngade tuh nya bareng we sugan ah. Ampun-ampunan ya kumaha urang yang tadi gitukeun mah. Pakai hidup ya. Murah 2000 ini. Intan. Kamu wae 2000 saja. Udah muat. Ya kutang dua ya, boy. Saya apa mengjali teh. Bukan tidak jarang di bumi ayeuna mah. Kemarin ada kalau dulu ngasihkan kan superstore kan dulu. Berapa bulan ya belum. Dengan yang ngapain wae masuk kan tuh. Abahna tuh, gimana tuh? Abahna.
Pak. Ye. Kemana, Pak? Ya. Ya, tadi lah tuh. Ngobrol ya. Nyimpang lah ka dia. Aduh, asa nah nu foto pakaian ada tadi. Wah, ayo. Tunggu lah sakedeungnya supaya ieu heula ya pada ya urang aya naon ya tukang kredit dia ka urang. Mau berang manten. Wah, kitungguannya sakedeung Ayo ditungguan ayo. Naon dia jang ya? Kita balik nyanyakeun Mang Jali. Oh, Jali. Eta menantu abah emang eta mah nya. Aya naon boga sambetan dia sarua. Pamaret nyokap kolor. Coba eta. Mun kuloba seger nanya kolor kamari pan duit dibere naon dibere. Beri kita setor-setor bener nya. Engke urang riun ku abah tenang ya ujang nya. Manjar Ke itu. dibayar ke ku abah lah. Ada abah kayaknya kerneangan dia, sugan kene kawetan sugan. Itu biasa kumpulnya jadi nyanjang nya. Dua ke deui nya sing aja ya. Ayo. Assalamualaikum. Geus beres sana urusan dah. Kurang yang si Jali. Kan mana ngelakuan pantrak-pantrakeun ieu. Oh jauh pan wa. Kumaha ya orang pikiranna ya carana ya. Eta nya orang mah we. Rada ngalengit juga saeutik mah. Hai, abah, hai urang da teu bisa nanaon. Saya sih jauh ya ho. Bikin dia pan bagi burit naon pan urangnya. Nama kieu we nya daripada leumpang urang jauh ya. Ide abah mah kieu cek lari sok lawan abah ya. Sok ya. Sok cek lari page nya. Sok ya. Ye, ieu kumaha lamun cinta mana nyawa? Wah, tenang. Kok suka karak wae jeung urang. Di sini naon kumaha ya wewe. Wah, kaji-kaji aja jajan. Ngopi. Aya bos. Ngopi. Aya bos ngopi. Dek, barengan ya. Mang ngopi mang. Aya bos ya. Rada ngeunah tuh, Dek. Ya mang ya. Mesen. Oh, siap. Abang aya bos. Oh. Berarti tuh urang kayaknya. Mang urang melang wae euy. Kayak tiba-tiba mitu hak di rumah. Wah. Wah, bukan orang berkasawang udah. Tadi ngomongnya rek nampingan aja. Oh, keur ngalektor. Betul nya. Oh. Coba kieu teh unggal koe atuh. Ya kudu nama, urang geus wae, aya unggal poe kieu we teh. Ya sorangan pan. Bebejana bisnis pan. Oh, Malah kieu. aja biasa. Wayawan ieu ke orang mah. Biasa ngabohong gitu. Oh, apa urang. Emang kurang apa ya? Icon, mau ngopi we emang mau ngopi ayo ngopi. Ayo Mang, Kak. Kotaan kita. Iya, kita Oh, susu coklat cenah tuh. Kacana susu. Hijau gambar lagi hijau. lain menurut aku. Ya, coklat. Ayo. Lain. Itu tuh aja kan itu. Oh, sepri. Ayo. Ngopi. Ngopi kita ngopi. Kita tawarnya tuh Ya, kurang dia gitu. Kurang dia semua jangan lah. Oh. Si rek pauk Oh, mah. neng pang neng ya amang ya di gitu. Di kali-kali dalam mereka. Baturan ya. Baturan itu. Apa? Kan mah di dia ya hijau itu ya. Bau-bau nama ya. Itu urang. Tuh. Itu sih gara mah tuh. Ya, aku tadi ayo ada bagi juga nih. Ayo, ada bagi. Tuh di warung. Itu kan orang-orang lain ya, budak ya. Tuh, itu dia nang tuh. Wah, tuh. Ger jeung awewe itu. Juga heuh. Itu. Poya juga nang. Gara-gara ya, ayo orang olahraga. Bos, bos. Itu jadi abah. Tuh. Iya, Pak. Iya, jajan. Jangan ngadu kali. Wah, Iya, we meureunnya unggal gue teh nya. Ini yang ada tuh dia wae ge nya. Beberapa hari dia menyimpang. Di mana duit teh kieu we meureun. Wah, nyahoan meureun. Bos datang dewe tadi cenah yang nginjem duit wae cenah. Tapi dibere apa nih 1,5 juta. Can nginjem di wae cenah. Kumaha sih urusanna ieu coba? Mungkin dibayar. Yo, emang kalau kowe menantu urang teh nya. Pakai murah-murah Nyimpang, Pak. bilang na enak. tadi tukang kiri dia tahun pada kayak mau orangnya. Nareangan. Mana kieu we poya-poya meureun. Ini orang-orang ngerunding ada ya. Yang beres kira-kira juga orang tuntas ya. Sampai dina kan sampai betul tuh. Urang teh nyawa naon, Wak? Urang di bawah.
Yang hari ungu lah ya. Tapi tadi man simpas sampai tadi kapal ambo, jadi biasanya nginjem deh jadi ke ibu. Lewat ini dari saya. Tuh. Banyak orang. Ayo mah kieu we. Ada kumaha kita beureun dari dinya buka hutang beureun kolot anu buka kababawana beureun hitunganana. Ya jual deui aku sampai abang. Udah gitu wae mana mah. Udah kumaha gede eleh-eleh kolot mah. Kenana orang jual. Jual deui bang. Da nutupan wiwirang maneh beureun. Ya maneh wirang kuduna pada kolot ge milu wirang. Gua sapi dua teh telong deui wae hiji. Ada kumaha ya Pak Amo ya? Kedorong sabaraha ke Pak Amo teh sapi. Gak percaya ka juragan mah duit mah. Urang tanyakeun heula kali itu kajaga ka bahasoy ke sabaraha harga sapi. Loba mah urang sabaraha. Utangna kok sakieu. Ora kudu ngomong mah. Urang urut naon? Beakeun buku. Ya justru eta mah geus ka mana wae eta mah. Kau enggak jelema. Cara entong mah entong jago aja mah geleber kan itu geleber kan ieu. Tapi jauh orang banyak teh mainnya teh bos ini cina bos sapi bah. Bos sapi tukang Dari jualan. bos sapi ieu mah ngajualan marulu. Ampun. Awal kita di jajanan, Begini. Ya ngomong yang beres we ya. Orang beres kene geus Utang utang sapi we hiji deui lah. Oh, beres ini Ada kabarnya. gua mah ada binantu urang meureun. Heeh. Bari jeung kos kieu oge kalakuanana. Ang patut norog sabaraha Tah gitu. eta. Nya teh mah jual, eta minatuna Bang. Yo, tuan binantu lah tuan jual. Kumaha kan yang minatuna dok? Ada di rumah kan yang menantu. Aku makan sih. Hah? Bapak kayaknya orang Bali. Bereskeun. Ah, bereskeun bener. Tadi anu nagih soal tukang barang, tukang kredit tahun cenah. Oh, dah ngomongna mah jeung nyokot kolor 5. Ya tuh kan ke orang sapi naon cenah. Oh, da cara kudu ngomong rada kaduhung we teh buka binatu si Jali teh. Dua, naul. Rahul.